Wilujeng kepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng panggoberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-24. Malikan kana kaayaan Hengjin jeung Memei anu kakara balik ka imahna harita para mitra kasampak babah ahui bapana keur ngajelenggut we di tengah imah. Tapi sadatang nu jadi anak beri curinghak malah gancang nanyakeun, "Hayya si Hengjin ulah datang. Hah, pergi mana Hengjin? Ketemu orang yang curi pedang papa itu, ha?" "Ketemu di mana papa? Nggak ketemu dengan siapa-siapa di jalan juga," tembal Hengjin gek diu. Hari Meme adina nyoloyong ka tukang nyokot cai enteh keur lanceukna. "Hayya, itu gimana silam siang? Kenapa dia nggak kesini, ha?" Babah Ahui nanyakeun Lamsijan. "Tadi juga sudah disampaikan sama saya, tapi nunggu dulu Tuan Martin sedang kontrol ke perkebunan. Dan mau minta izin dulu katanya, kalau dikasih izin sama Tuan Martin pasti kesini sekarang atau besok," cek Hengjin. Jep Babah Ahui jempe malah melenguk deui bari sakapeung-kapeungeun. Nepakan tarang leng deui manehna ngahuleng meni anteng naker. "Hayya, papa baru ingat sekarang. Kalau begitu orang yang curi gobang papa itu pasti silam siang. Hayya, tidak salah lagi. Pasti silam siang curi pedang papa, ha?" cek Babah Ahui nyangka kal silam sijan. "Bagaimana papa? Memei dengar yang mencuri gobang itu Lamsijan?" Memei nanya bari nu cai enteh dina meja hareupeun Hengjin lanceukna. "Hayya, ya pasti. Ini pasti yang curi gobang itu si Lamsiang. Ya pengen gobang punya papa. Gobang kaluhung." "Ah, papa, jangan sembarang menuduh, papa. Kan Lamsijan itu tidak di sini. Mana Lamsijan berani ambil gobang?" cek Memei ngabantah kana sangkaan bapana. "Hayya, salah tidak salah. Sudah tidak salah lagi. Tidak salah lagi, Hengjin. Memei, pasti itu gobang dicuri sama si Lamsiang. Pasti ini. Papa punya pikiran gitu." Babah Ahui ngareret ka Hengjin kalawan tetep boga sangkaan ka Lamsijan. "Jangan sembarang menuduh, papa. Saya tidak percaya kalau Lamsijan berani ambil pedang itu, papa." "Hayya, pasti kamu tidak punya sangka sama si Lamsiang. Tapi papa punya sangka si Lamsiang curi itu gobang." "Iya, si papa mah suka gampang nuduh saja sama orang." Memei mairan bari budina merengut. Pasti. Kamu tidak punya sangka. Karena kamu tidak tahu perkataan si Lamsiang dulu waktu datang ke sini. Waktu 2 hari silam siang ala di sini dia omong-omong sama papa pernah punya gobang. Tapi ala yang melampas sama orang jahat. 5 hari kemudian silam siang disuruh papa bikin betul kenteng. Pokoknya di kamar papa pecah. Nah di lubang langit-langit dia lihat. Hayya, lihatlah gobang. Hayya, papa sekarang baru ingat. Papa baru ingat sekarang mesti itu gobang dicuri sama dia sama si Lamsiang. Hayya, kalau begitu si Lamsiang orang jahat, orang tidak punya perasaan, tidak punya pikiran, orang lolaka. Kita urus baik-baik, malah dia melawan dengan begitu curi pedang punya papa. Hayya, orang jahat dia." Cek Babah Ahui tetep boga sangkaan. Yen nu maling gobang teh Lamsijan sabab anyaran si Lamsijan digawekeun di dinya. Memang bener kungsi nyaritakeun ngabogaan gobang naga sakti kahareupeun Babah Ahui. Nah, begitu dia omong sama papa, si Lamsiang punya gobang. Tapi ada yang ngelebut sama orang jahat cenah itu. Pokna deui atuh leng Hengjin ngahuleng tanda tanya dina batina. Nahanya henteu Lamsijan maling gobang naga sakti. "Apa betul si Lamsijan dulu bilang sama papa punya gobang?" Hengjin nanya bari neuteub kana beungeut Babah Ahui bapana. Waduh. Dulu si Lamsiang bilang punya gobang sama papa.
Tapi ada yang ngelampas sama orang jahat. Dia bilang, uang ini sama papa. Kalau ketemu lagi gobang itu, akan dia ambil. Sama dia biar ada di tangan siapapun juga. Makanya papa punya perangsang begitu. Gobang papa dicuri sama silam siang gitu. Emal babah ahui gede keyakinan maling gobang naga sakti dalam sijan. Sabab nincak kana paribasa. Wuri-wuri tih dalam sijan nyaritakeun kungsi boga gobang naga sakti. Aina gobang babah ahui leungit. Jadi kudasar eta cenah para mitra sadaya pur kuntul karitunggular gagak karitunggal. Coba nanti kalau Lam Sijan kesini akan ditanyakan oleh saya papa. Oh betul si Lam Sijan pernah mengatakan punya gobang sama papa. Biar oeh yang tanyakan lah. Cek Hengjin para mitra. Aya maksud rek yakinkeun. Tidak apa-apa Koko mau nanyakan lagi ke Lam Sijan. Tapi Koko jangan punya sangkaan Lam Sijan curi gobang papa ya. Cek Meme megat caritaan. Lanceukna bisi nuduh tepuguh-puguh para mitra. Hayya, kamu ini pergi mana Meme? Sudah pasti gobang dicuri sama silam siang. Karena dulu dia pernah omong sama papa. Dia omong sama papa punya gobang. Kamu ini pergi mana? Kamu orang tidak punya curiga, ha? Bapak Ahui rada muncereng kasih Meme. Iya itu kan baru sangkaan papa saja. Tapi kenyataan kan belum tentu papa. Tema Meme tetap maneh nama tu percayain. Lam Sijan maling gobang. Hayya, kamu ini apa? Ha? Kamu tahu apa? Sudah pergi, pulang ya. Hayya, anak perempuan bikin pusing saja. Hayya. Baba Ahui ambek jengkat Meme ngajengkat. Maneh nage sarua keheul kanu jadi bapak. Ya sudah apa-apa lah. Nanti kalau si Lam Sijan kesini akan oe tanyakan sama dia. Cek Yengjin megat kana caritaan bapana. Sok inggis tutuluyan ambek kanu jadi adu. Lasal, anak tidak punya pikiran. Orang tua bilang begitu tidak percaya. Kayak bagaimana? Anak zaman sekarang selalu melawan sama orang tua. Baba Ahui kukulutus bari ngeroyong asup ka kamarna. Hari Hengjin maharita terus kacai bebersih sabab geus nyedak kaburi. Lam Sijan nu diarep-arep ku Baba Ahui jeung ku anakna nepi kareupna peuting teh teu datang bae. Atuh ku dasar kitu mah Baba Ahui beuki nyoko sangka anana ceuk pikirna Baba Ahui moal pati-pati Lam Sijan teu datang lamun manehna teu boga dosa maling gobang. Padahal Lam Sijan teu datang sotenan diajak ku Tuan Martin maluruh nu maling kuda samalah dibarengan ku polisi duaan. Tapi weleh nu maling kuda teu kapanggih. Isukna sabada Lam Sijan rengse barang gawe kalawan geus minta izin ti Tuan Martin. Kakara manehna ini trek nepungan Baba Ahui. Tekungsi setengah jam Lam Sijan geus tepi ka terus ke keterok kana panto hareup. Pareng harita Baba Ahui keur sasarap di tukang. Sirilik Memeng nu keur beberes di kamarna para mitra. Nyirilik krek nempono ka keterok kana panto. Hana berai dibuka horeng Lam Sijan datang. Kemana papa Mei? Lam Sijan miheula nanya. Ada di belakang. Tidak sama Rince? Cek Memeng make nanya ke noni Rince sagala. Tidak. Oh buat apa bawa-bawa anak majikan segala? Karena Kang Lam Sijan kesini kan maksudnya mau nemui papa. Tema Lam Sijan bari ka jero. Sedeng Meme teu ngomong deui ngaleos ka tukang. Rek ngabejaan ka bapana nu keur sasarap. Hayya ada orang. Meme? Ya papa? Ada siapa Meme? Baba Ahui nanyakeun. Itu Lam Sijan. Tema Meme tetep baud. Hayya. Kebetulan orang jahat datang ke sini. Hayya, we mau cari-cari dia datang. Cek Baba Ahui sakitu keur dahar keneh ge gancang eureut. Tuluy ngagegro Hengjin. Hengjin. Ya sebentar Baba. Tema Hengjin ti kamarna keur nyisiran. Teu lila tolojo sarta nanyakeun. Ada apa Baba? Hayya, kebetulan itu si Lam Siang, si orang tidak pikiran. Si orang yang tidak punya pikiran dia datang ke sini. Hayya, pokoknya mesti kita tangkap. Kita cari supaya gobang itu bisa kembali lagi sama papa, ha? Tapi papa jangan dulu marah sama Lam Sijan ya. Pokoknya papa jangan dulu marah sama Lam Sijan. Biar Oe yang ngurus. Pokoknya papa diam-diam ya. Pokoknya jangan banyak cerita, banyak apa-apa. Oe tanya dulu. Kamu orang tanya dulu. Nanti kalau si Lam Siang tidak ngaku, ya papa yang bicara. Pokoknya itu gobang mesti kembali.
cek baba ahui regot minum heula. Harita hengjin gancang ka jero nepungan Lamsijan. Teu ka mana-mana heng. Lamsijan miheulaan nanya ku basa Sunda sabab hengjin atau memei bisa ngomong Sunda. Henteu, kunaon kamari di Arab-Arab teu datang? Tema hengjin gek diuk. Puguh jin lah. Sore ge rek ka dieu saya teh ngan ku Tuan Martin diajak maluruh nu maling kuda. Samalah dibarengan ku dua urang upas ngan nyakil teh we teu kapanggih. Dasar goreng milik eta kuda salus-alus kuda gambir teh nu boga Tuan Martin. Aya nu maling. Keurna naon nya eta jelema maling kuda sagala. Ararane saya mah make jelema maling kuda. Teh Lamsijan. Jadi teu kapanggih nya. Nya teu kapanggih lah. Hoyong kalah karipuh we nu aya balik jam 7:30 peuting teh jaba kahujanan atuh. Tiris mangkaning peuting teh kaayaan sakitu waluratna. Hari si papa ka mana je? Lamsijan pok nanyakeun bawa ahui nu masih keneh di tukang. Aya keur dahar di tukang. Temal hengjin ngojengkang nutupkeun heula panto sabab muka ku angin. Nya teu kieu jan. Pangna ku ayana saya kamari di sursulan rek ka hijina mah euy ngabejakeun. Saya nyusulan ka didinya teh perkara papa aya kacilakaan euy. Perkara gobang aya leungit anu maling. Kaduana rek minta bantuan neangan jelemana nu aya maling gobang teh tak kitu maksud jeung tujuan saya neangan didinya teh. Lah ini saya masa teu ngarti si papa make kaleungitan gobang sagala. Kapan gobang disimpen di kamar si papa teh bari di dieu mah jelema anu luar. Jeung salila aya di dieu apan can pernah si papa ngaluarkeun gobang. Tak iya nu jadi kaheran teh euy. Nah bisa leungit sagalanya. Aneh teh. Cek Lamsijan para mitra ujug-ujug nyarita kitu nyebutkeun gobang nu bawa ahui aya di kamar. Sakumaha nu kauninya para wargi sadaya. Harita si Lamsijan ujug-ujug nyarita nyebutkeun gobang nu bawa ahui aya di kamar. Jadilah yakin lamun kitu mah si Lamsijan nyahoeun aya gobang di kamar. Lain eta leungit teh di kamar heng. Pokna deui neuteub kana beungeut hengjin. Hari cek si papa keur dikosokan di dieu terus ka tukang heula. Gobang dituna dina meja tadi dieu ye. Tapi jan tadi si papa teh euy. Lah lain tadi kamari cek si papa nyaritakeun perkara Lamsijan bareto kungsi ngabogaan gobang. Nanya kitu bener si papa nyarita kitu. Cek hengjin males neuteub kana beungeut Lamsijan. Nya sakitu bulan ka tukang majin. Tapi setengah hinjalan aya ngarbut ku tilu urang rampog samalah harita saya ripuh di huruf kutiluan. Inget-inget sotenan keur dising hareupan ku memei terus dibawa ka dieu. Teh Lamsijan ngaku. Eta gobang nu maneh make sarangkan teu? Puguh we make malah make sarangka beureum dibungkus ku lamak beureum. Teh mana deui? Atuh srek we timbul hengjin mah yakin gobang anu bapana dipaling ku Lamsijan. Sabab akur pisan sakumaha pangakuan Lamsijan gobang dibungkus ku lamak beureum. Naon akur pisan jeung gobang bapa saya nya. Dan si papa ge sarangkana make lamak beureum tina buludu. Cek hengjin. Keur ngomong kitu torojol babah ahui nyampeurkeun budina merengut jeung semu beureum. Bagaimana papa? Baik. Lamsijanna ka bawah ahui. Baik. Tema babah ahui ponok jeung teu. Gek diuk digireun hengjin anakna. Tulila trojol memei mayiran cai enteh kana gelas sok dituna. Hareupeun Lamsijan dina meja marmer terus diuk digireun hengjin lanceukna. Papa maaf saya kemarin tidak bisa kesini karena diajak oleh Tuan Martin mencari orang yang bawa lari kudanya samalah sama 2 orang upas. Sampai pukul 9 malam baru pulang papa. Itu di mana disimpannya papa bisa kehilangan gobang? Cek Lamsijan munggaranna para mitra sanuk-sanuk. Kalawan nanyakeun perkara kaleungitan gobang. Hayya, gobang we simpen di sini. Kemarin lagi dibersihin. Lalu, oi ke belakang dulu. Pulang dari belakang. Oi lihat gobang sudah tidak ada. Kemarin oi ingat sama omon kamu. Kamu omon punya gobang. Tapi ada yang melampau sama orang jahat. Betul? Temal babah ahui. Betul dulu saya pernah punya gobang tapi ada yang merampas sama rampok. Hayya. Itu gobang pakai kain gak ha? Pakai. Tema Lamsijan. Kain apa? Kain merah. Tema Lamsijan sajelas. Hayya. Sekarang kamu baru bicara yang jujur.
Apa kamu ulang tahu? Oe punya gobang, pakai kain merah, disimpan di kamar, ha? Betul, saya tahu gobang ada di kamar papa. Ayah, sekarang di kamar kan, ha? Gobang punya oe, cepat kembalikan. Cek Baba Ahoy ujug-ujug nanyakeun kitu. Puguh sakedapan malan sijan ngaranyub. Nanti dulu papa. Apa artinya papa? Menyangka sama saya ngambil gobang. Hayya, mau tidak mau. Bagaimana? Hayya, karena yang tahu oe simpen gobang itu di kamar kamu sendiri. Kamu orang tahu oe simpen gobang. Hah? Lagi kamu tahu gobang itu pakai kain merah. Tidak ada orang lain yang berani masuk kamar saya kecuali anak oe si Hengjin, si Meme sama kamu orang. Sekarang jangan libur-libur, kembalikan lagi ke sini. Oe tidak akan apa-apa sama kamu. Tidak lapor sama Upas. Yang penting kamu kembalikan itu gobang punya oe. Itu gobang dari Kaluhung. Masa kamu tidak punya perasaan, tidak punya rasa sama oe? Kamu di sini lama, dikasih makan, dikasih tempat tidur. Baba Ahoy nada-nadana tetap nyangka kalam sijan. Oh, kalau begitu papa benar-benar menuduh saya mengambil gobang ya. Saya tidak suka dituduh begitu sama papa. Kapan saya kesini, Pak? Kan papa tahu saya ada di Tuan Martin. Sedang sejak saya bekerja di Tuan Martin, baru hari ini saya kesini lagi. Saya heran kenapa papa kok menuduh saya manggil gobang. Hayya, kamu jangan begitu lam siang. Lebih baik terus terang. Ambil ke sini. Nanti kasih balaseng, ha? Kamu orang nanti kasih lui, ya, ha? Hayya, minta berapa? Atuh, ha? Apa yang harus dibawa ke sini oleh saya, Papa? Saya tidak ngerti dalam urusan ini. Lam sijan para mitra mureleng bengetna semu geneuk lir beusi atah beum. Jangan begitu, lam siang hayya. Pokoknya yang halus dibawa itu gobang. Itu gobang punya oe. Itu gobang walisang dari Kaluhung. Kaluhung oe kasih itu gobang hayya. Kasih dari bapak saya. Bapak oe kasih juga dari tutu pokoknya buyut oe Kaluhung oe kasih turun temulung itu. Jadi si Baba Ahoy meripu para mitra deh ngasaheula para wargi sadaya. Para wargi sadaya, lam sijan harita nyarita. Sekarang begini saja papa. Kalau papa betul-betul nyangka sama saya ngambil gobang, apa papa dan saya berani angkat sumpah yang sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Siapa yang benar itu harus selamat, sebaliknya siapa yang bersalah itu harus dikutuk sama Tuhan. Yang artinya kalau saya betul mengambil gobang minta dikutuk. Begitu pula kalau papa hanya menuduh begitu saja tanpa bukti sama saya, tanpa bukti pada saya, papa harus menerima kutukan dari Tuhan. Keduanya kalau papa masih tidak percaya urusan sumpah dan mau lapor sama Upas silahkan. Malah bagi saya lebih senang hati. Dan pasti saya juga akan menuntut atas tuduhan papa yang tidak benar. Pokoknya saya balik menuntut, saya balik tidak senang. Dengan adanya masalah ini saya dituduh bahwa saya sudah mengambil barang punya papa padahal saya tidak mengambilnya. Sanggup tidak? Cek lam sijan jadi nafsu. Beungeut meni asak sababang ngarasaheun teu ngeunah dituding maling gobang para wargi sadaya. Bagaimana sekarang Hengjin? Dan Meme apa setuju kalau kita saling ajukan kepada pihak yang berwajib? Atau harus angkat sumpah antara saya dan papa kamu? Pokna ngareret ka Hengjin jeung ka Meme. Menang sakedapan mah Hengjin teu ngomong taksiran ngarasa bingung mereka putusan. Sekarang sudah apa-apalah kita saling saksi saja. Mana yang salah, mana yang benar, karena Tuhan Allah itu Maha tahu kepada semua manusia. Kalau papa dan lam sijan memperpanjang urusan ini tidak ada baiknya, tidak ada hasilnya. Barang yang sudah hilang, sudah saja. Jangankan barang jiwa kita juga belum tentu. Cek Meme tiditu nama megat karena picilakaun. Picilakaun sararea pokona picilakaun bapana jeung lam sijan. Untuk saya mah terserah sama papa kamu Meme. Mau diajukan kepada yang berwajib boleh. Saya bersedia pokoknya. Tapi pasti saya juga akan mengadakan pengaduan kepada yang berwajib.
Malah ada baiknya kita berhadapan dengan yang berwajib, sebab yang berwajib lebih mengerti hukum daripada kita. Cek Lam Sijan setengah nangtang perkara kababah ahui. Hayya baik. Sekarang begini saja Lam Siang. Siapa salah, itu mesti terima kutukan dari Tuhan. Tapi kamu orang mulai hari ini jangan injak lagi lumah ya. Cek Babah Ahui hartina malam Sijan temenang nincak-nincak dari kaimah. Baik. Saksikan oleh kamu Heng, Ogeme. Itu perkataan papa kamu ya. Bahwa saya tidak boleh menginjakan kaki lagi pada rumah ini. Terima kasih. Cengkat Lam Sijan keluar tekungsi pamitan heula. Terus ngabeng beos balik ka dunungan anak bari mawa hatenu tengenah disangka maling gobang ku Babah Ahui. Hayya. Lasal orang tidak punya perasaan. Orang tidak tahu. Pokoknya orang gila. Pokoknya orang tidak tahu Lili. Dia orang diurus sama kita. Dia kasih makan, kasih tempat tidur. Malah dia berbuat tidak baik, curi. Gobang punya owe. Hayya. Awas Meme. Kalau silam siang datang ke sini, jangan kamu kasih hati, ha? Cek Babah Ahui. Kukulutus bari asup ke kamarna sedang Meme jeung Hengjin lancikna. Tengah romong sakemek-mek acan dua nana ting haruleng bae. Manehna ge kabarapi terang ngarasa kaduhung lantarana Hengjin ge sosobatan jeung Lam Sijan teh kacidaraket. Ku eueuhna Lam Sijan manehna asa kaleungitan. Harita waktu Lam Sijan di perjalanan kene, manehna ngagerendeng jero dadana. Nah tu nasib teh kieu-kieu teuing cenah. Teu puguh-puguh aing ngadon dituding maling gobang ku si Babah Gelo teh. Padahal salila aing digawe di Tuan Martin. Can pernah aing tega gogobrogan atuh aing make dituding maling gobang. Lamun aing teu boga rasa rumasa ditulungan ku anakna malah sigana bege. Ku aing teh dibanting dah sungutna paduli teuing lah. Aing mah masing aya anakna lalaki bari ahli na kungfu. Wah dipangejatkeun ku aing manyaan. Tapi sakituna deuyikeun angin Allah nu Maha Uning. Ka umatna nu bener jeung nu salah. Aya paribasa tadi ge Gusti Allah moal acut kanu hideung moal ponteng kanu koneng. Moal nangeuy noga. Pokona moal nangeuy di bongkokna. Atuh saja batik kitu muga-muga we nu boga dosa sing bisa kapanggih ku aing. Lamun diparangkeun panggih teh mah bari beunang manusia rek digusur kalawan rek dijonghokeun kanu nudingna ka aing tuman. Aya wae memang nasib diri. Bagja awak mana kitu gede aing kudu hirup sangsara kadungsang-dungsang. Jaba aing teh kudu ka mana atuh aing hirup. Kitu dina gerentes hate Lam Sijan datang ka imah dununganana. Lam Sijan alumna para mitra. Da eta hate dirobeda ku tak kateungeunah ti Babah Ahui. Tapi ari kana urusan pagawean mah teu kahalangan ku kapusing tetep dilaksanakeun samodel harita para mitra. Lam Sijan ngepel di teras. Ari Tuan Martin init ngontrol pabrik, nu aya di imah lintang ti nyonya Erna jeung rince anakna. Para wargi sadaya beres ngepel koloyong Lam Sijan ka tukang. Harita teh para mitra tuluy reureuh diuk dina dipan nu teu lila torojo rince nyampeurkeun. Aya naon Babah Ahui ini tah ka ditu teh Kang? Ceuk rince nyarita ku basa Sunda meni para mitra. Meni bener nakar para wargi sadaya. Daya naon-naon Rin mung nyarioskeun perkawis kalungitan gobang teh Lam Sijan budina alum. Beda ti sasari sok marah mai atuh ku ayana kitu. Rince timbul curiga malah sategeuna hate dume Lam Sijan alum wae. Ari Kang Ajan kunaon katinggal ku Rince alum wae? Sabros keur aya kapusing atawa nepi kasesah? Rince neuteub seukeut kana beungeut Lam Sijan. Teu kunaon Rin. Ngan rada teu ieu teu lah. Tegarna awak ite teh Lam Sijan ngabohong. Padahal nya keur manggih katungeunna hate ku Babah Ahui dituding maling gobang. Teu dicaritakeun sotesok sieun Rince bebeja ka bapana nu tangtu bakal kapapanjangan. Sahenteuna bapana malik teu suka meureun. Lantaran nyaho para mitra yen Lam Sijan salilana aya di manehna tara ka mana-mana kaluar getara. Malah lamun kaluar sok dibarengan ku Tuan Martin. Harita make jeung dituding maling gobang sagala. Atuh palai Rince atuh harita nyarita deui. Sugan teh keur aya kapusing atawa kasesah? Ceuk Rince teu kapapanjangan teh.
terus ngoloyong ka jero deui. Ari Lamsijan terus kacai bebersih sabab geus buri. Tilu poe ti harita hate Lamsijan asa beuki tegarna, malah aya pikiran rek init ti dununganana hayang maluru jelema nu maling gobang. Lamun kitu teh mah hayang ngabersihkeun tina fitnah babah Ahuy. Ngan dipikir deui sok sieun teu diidinan kun jadi dunungan. Komo kitu Tuan Martin kacida butuheun anak ku Lamsijan. Diwuwuh nyaheun sabab Lamsijan jelema jujur jeung daekan kana barang gawe. Dina hiji poe pareng poe Minggu harita Tuan Martin teu init-initan aya we di imah. Waktuna pere samalah harita keur niis di teras. Bari nyerangkeun nelang Lamsijan anu keur nyeboran tangkal kekemangan sisi pager. Torojo Nyonya Erna norojo ti jero bari mawarenaan gek diuk gigireun Tuan Martin. Mam, coba itu lihat Lamsijan. Dia orang rajin yang bekerja tekun. Susah kita cari orang jujur macam dia, Mam. Tuan Martin muji kana kerajinan jeung kagetolan Lamsijan kana barang gawe. Memang dia orang baik dan jujur, Papa. Makanya bulan nanti tambah gaji ya. Pap, Rince tadi bilang sama Mami, katanya dia mau main ke Cikajang melihat pemandangan di sana. Apa sudah bicara sama Papa? Tidak. Mau apa dia ke sana? Mesti hati-hati. Soalnya di Cikajang banyak sekali binatang-binatang buas. Katanya mau tahu keadaan pemandangan di sana. Jangan, Mam, jangan. Jangan diizinkan pergi jauh-jauh. Kan tahu sekarang banyak orang-orang jahat. Sedang Pangandaran itu jauh sekali. Tema Tuan Martin torojo Noni Rince norojo. Gimana, Mam? Sudah dikatakan sama Papi? Cek Noni Rince gek diuk gigireun Nyonya Erna indungna. Mau pergi kemana, Rin? Apa tidak dengar dari orang-orang kampung? Dan pada waktu ini banyak orang jahat. Dan banyak orang jahat yang selalu mengganggu ketertiban kita-kita ini. Jangan pergi jauh-jauh. Kalau pergi mesti sama-sama. Dan mesti bawa pengawal. Tuan Martin tetap nyare. Kan sama Kang Ajan, Papa. Pagi. Sama si Ajan. Tapi dia banyak kerja di sini. Lain kali saja bersama Papi dan Mami. Kamu orang tidak boleh pergi sama Ajan, ha? Tema Tuan Martin tengidinan anakna. Hayang piknik ke Pangandaran sabab ngerasa hariwang. Tadi mah ka Cikajang lain ke Pangandaran. Hariwang maklum dina waktu ieu keur meujeuhna meuweuh loba di garong jeung bangsa. Atur ketek non Rince baeud malah make jeung ngajanggilak sagala kawas budak leutik. Waktu Tuan Martin jeung anak pamajikanana keur ngarariung di teras. Ujug-ujug aya dua orang lalaki mijarangkung gede katingalina perenges. Anu saurang nyoren bedog, anu saurang deui nyorenangkeun gobang si horeng Kibar Dawi jeung baturna katelaki Jantra. Datang kadinya aya lian rek ngarampong. Puguh we anak pamajikan Tuan Martin rareuwas jeung sarieun ningali jelema jarangkung gede coba mawa pakarang. Geus teg timburu nama para mitra. Anak pamajikan Tuan Martin teh jelema jahat. Harita Nyonya Erna gencang ngorek gentak morejat bari ngenyanglingeun Noni Rince. Sabab anak nasieun diganggu kudu jahat. Barakatak Kibar Dawi seuri bari ngajega nulak cangkeng. Jangan takut-takut, Tuan. Nyonya, Noni, saya datang ke sini bukan akan mengganggu Nyonya atau Noni. Tapi saya pangnya datang ke sini hanya butuh uang. Lekas. Lekas saya kasih uang. Kalau uang sudah dapat, saya bisa pergi. Pokoknya sekali lagi, saya datang ke sini bukan mengganggu Nyonya dan Noni. Cepat, saya minta uang. Cik Kibar Dawi bari namprakeun leung. Oh, baik, and saya kasih, tapi and jangan mengganggu keluarga saya. And nanti dikasih uang lumayan buat kamu orang. And mesti sabar. Tuan Martin meninggal per ngerasa sieun di pahala. Gentak manehna ka jero bari noeleungeun pamajikanana. Sanggeus di jero pok Tuan Martin haharewosan ka pamajikanana jeung ka Rince. Sangkan ngabejaan Lamsijan nu keur barang gawe di pipir.
Tehara rese nonih rince gancang. Indit jalan ka tukang. Hari Tuan Martin harita sanggeus nyokot duit teh kaluar deui ka sampak Ki Bardawi keur ngajega keneh. Samalah sukuna ditaekeun sabelah kana korsi. Song Tuan Martin mikeun duit nu gedena saringgit. Tapi Ki Bardawi teu buru-buru nampanan, malah ngareret kana duit dina dampaleungeun Tuan Martin terus mureleng. Berapa uang ini, ha? Ini uang 1 ringgit. Buat kamu orang berdua cukup untuk makan? Tema Tuan Martin. Untuk apa uang 1 ringgit? Apa kamu pengen dipotong leher, ha? Saya tidak punya uang sebegitu. Maaf saja, saya punya uang sebegini, jadi bagaimana? Susah sekali saya cari uang. Bohong kamu. Masa orang Walanda hanya uang sebegini? Goblok, kamu mau mati? Atau mau menyerahkan uang semua? Atau anak istri dibawa, ha? Kurang ajar kamu. Ki Bardawi nyentak bari ti popolotot. Teulila nyam si Janorojo ti jero bari henteu kawa di kaos-kaos acan. Estu dibuligir ukur make calana sontog da puguh barang gawe di bijaan kuno nih rince. Aya naon, Pak? Tanya lam si Jan. Si Janu pura-pura teu boga sangkaan yen eta lalaki nu dua anjeul mah jahat. Minta duit aing sia. Ari si leuh ujangna, ha? Kurang ajar sia. Aing hayang barahakan deuleu. Aing lapar, teu gablek duit. Aing minta duit ka si tuan goblok ieu. Ki Bardawi mureleng ka lam si Jan. Nya kuring badegana tuan, badega tuan. Montong uleuh sia badega mah. Hayo nyingga ditu. Sasabuk di tukang badina ge. Goblok sia dibajai ku aing deuleu. Asup sia. Sing tampeuing ku aing. Ki Bardawi ngusir lam si Jan. Bener ali landek barang pentaka kuring teh mah. Ngan eueuh salahna kuring nanyakeun. Lantaran sandeunteuna ge kuring boga kawajiban. Kuring aya di ieu imah. Sing sakur kajadian aya di ieu imah kuring kudu nyaho kajadianana. Teh malam si Jan meni bangun tenanang pisan sakitu nying hareupan 2 jelema jarangkung gede. Riuk-riuk nu sieun serepet baturna Ki Bardawi katelah Ki Jantra ngalugas bedog. Atuh puguh we Tuan Martin jeung anak pamajikan nu keur naroong tina kaca teh ngalenyap. Sok ing Islam si Jan atawa Tuan Martin di pahala. Direk nying kamoal sia, ha? Mun urus sia bisa digorok aing sia. Mun urus sia buru-buru. Kelakuan jiga nu heueuh we sia. Naon make ngabela bangsa batur deuleu. Bangsa Walanda deungeun-deungeun dibela ku sia. Sia mah rek ngaletakan ieu we di dieu teh roti bari nya. Bangsa urut-urut letakan ku sia. Goblok sia. Lain kadua ngabela bangsa sorangan sia kalaka. Ngulungan bangsa deungeun. Alah, rek naon sia cicing dia bari ge. Ngilu jeung aing. Lah, ngarampok bangsa Walanda mah bebas bari ge nah. Ceknya Jantra nyantongkeun congo bedog kana beuheung lam si Jan. Tuan, itu siapa yang kesini tuan? Cek lam si Jan bari nunjuk. Atuh Bardawi jeung Ki Jantra ngalaliuk samaruknya aya jelema datang. Padahal lam si Jan kitu sotenan teori nu dipalarsina ngalaliuk. Memang nya. Tong broning Ki Bardawi jeung Ki Jantra sasat nu rek ngalampahkeun jahat. Cacakan Tuan Martin ge curinghat. Nya atuh igilak Ki Bardawi jeung Ki Jantra ngalaliuk ai jabrot beureut lam si Jan sakitu kekerna teh ngahanca kana beungeut Ki Jantra. Sedeng Ki Bardawi dijejak ijana, duanana ting carengkang kaburuan samalah Ki Jantra mah nukupan beungeut. Kulantaran para mitra ngagejrot tenggelan lam si Jan keuna kana irung, jabang ngocor getih parawargi tina irungna. Sedeng Ki Bardawi harita teh parawargi sadaya. Terus satu ngalum keluar oge para mitra bari nukupan beungeut teh keur kitu ditutur susul tepus kulam si Jan bari terus ngagrowok nyerang kanuduaan jabrot para mitra. Ki Jantra dihanca deui sirana ku gempuran peureuh. Ki Bardawi ditajong gadona tapi sakitu mah jadi lawan duanana kawilang tahan saurang ge teu aya nu rubuh. Kurang ajar sia setan. Beresan Jantra bari euy. Cek Ki Bardawi marentah ka baturna para mitra sadaya. Gila Ki Jantra malik sarta ngaheumatkeun bedog meni ngakurilap. Lam si Jan leuwih rikat ngalalepkeun sirah. Geblos bedog Ki Jantra ngageblos nyamos.
bedog Ki Jantra ngolebati hanap rek ngabajeg suku. Sia celeng lam sijan rikat ngajauh terus ngajuralit. Napak deui kana taneuh nyampak tukangeun Ki Jantra. Gilak Ki Jantra malik sabab kareung tukangeunna aya ngagebli. Ki Jantra nyuruntuh nyuruhkeun congo bedog dilalempeng kana beuteung. Gilak lam sijan rikat ngadoyongkeun awak. Bareng jeung kitu punuk Ki Jantra dipapag ku tenggelan kepang. Siu cebrot. Solontod bluk Ki Jantra nangkarak ka kararubuh. Tapi teu lila malik deui bari nyabetkeun bedog nyasar ti hanap rek nyacar bolang suku Ki Lam Sijan. Sia celeng lam sijan rikat ngajauh. Korejat Ki Jantra ngorejat nemongkeun kagaranganana. Ki Jantra nyerang ngahumbatkeun bedog, tapi lam sijan tamah cingceung ngalugat legot awak meuni siga nu enteng ngeunaker. Samalah maki jeung jujuralitan sagala katukang siga nu nemongkeun lelewa di palar nuju lawan beuki nafsu. Bareng harita lam sijan nyampe ka hareupeun Ki Bardawi, atuh puguh we keur Ki Bardawi mun teu beda ti ucing disampeurkeun ku beurit. Ari nyampek ari kepeung lam sijan dihompet ti tukang. Miring kayan lam sijan kitu mah keur Tuan Martin jeung anak pamajikanana para mitra anu ngawaskeun ti jero imah tinggal lenyap mangpaurkeun inggis lam sijan di pahala. Rek ngangejat ka mana si anak jurig? Umat bau jadi ngao sia. Sok geura hojah deuleu. Geura hojah sia ha. Puri kadinya kadutna Jantra. Ceuk Ki Bardawi. Muni asa suka kalawan marentah ka baturna sangkan beuteung lam sijan dibeset ku bedog mangkaning lam sijan dibuligir ukur make celana sontong. Ngaso heula para mitra ngaso. Para wargi sadaya sakumaha nu kauninga Ki Bardawi meni asa suka kalawan harita marentah ka baturna sangkan beuteung lam sijan dibeset ku bedog. Mangkaning harita para mitra lam sijan dibuligir ukur make celana sontong. Rasakeun sajuri Ki Jantra luncat rek ngabeset beuteung lam sijan. Kira-kira 2 lengkah deui lam sijan hoja ngadagorkeun sirah kana beungeut Ki Bardawi anu keur ngahompet beuheung bari siku sabelah nongtog hulu angen keduk. Ki Bardawi sakitu jangkung gede kuat kang harakang. Bari ngadayagdag celeng lam sijan luncat ka beulah kenca. Sedeng Ki Jantra nu rek ngabeset beuteung teh ngarogo, tapi bedogna teu antepan ngolebat ti gigir, galeong lam sijan ngagaleongkeun awak. Dina gerakan para mitra pucuk awi katebak angin teh atuh para wargi sadaya. Ngan orok kaya congo bedog ngagaris kana puhu leungeun, srek krejet lam sijan ngrejet. Sabab leungeun kabeunangan berbei getih tina leungeun ngaberbei tingkar celak. Ku dasar eta Ki Jantra asa beuki nafsu terus ngangseg lam sijan ampir-ampir kawalahan. Siet bedog Ki Jantra nyakrek munggel jangga. Lep lam sijan ngalelepkeun sira. Geblos bedog Ki Jantra nyamos malah awakna rada muririt kabawa ku tanah tarikna humbatan bedog. Gilak lam sijan malik kalawan teu tatapasini deui. Suku lam sijan sabelah diangkat marengan muterna awak teu beda ti panggal. Siap cebrot. Ki Jantra kakara kadenge ngaguak nyebutkeun aduh. Bari ngadalig deuk kaksiran karasa ulang sabab puhu ceulip pisan kabanting ku suku lam sijan. Keur kitu lam sijan ngirimkeun jurus tugar gunung anu berbobot para mitra sadaya. Sigan anu ngeusi para wargi ngahanca kana tulang iga. Siu cebrot. Cari jeug Ki Jantra ngajari jeug deui. Sak cebrot leungeun Ki Jantra ditajong. Celeng. Bedogna ngaceleng ka luhur. Sedang Ki Jantra kekerepengan pigulang leungeun asa potong. Pelesur lam sijan ngajauh newak bedog keur ngalayang dina siraheun. Bedog katewak. Gilak Ki Jantra malik. Bari nyabut peso balati tina sela-sela beubeur maksudna marek dibaledogkeun. Ngan orok kaya lam sijan leuwih kesit. Sangus newak bedog Ki Jantra ngajauh deui ka luhur nang ngungkup. Harita teh ngungkupan sirah nu jadi lawan, ngungkulan sirah nu jadi lawan. Ngolebat bedog ngolebat ti gigir. Plak taubat. Ki Jantra ngoceak bari awakna melenting kabunangan tak-takna ku bedog. Lam sijan nyerang deui plak Ki Jantra dihanca walikatna. Keridawang nyaan lam sijan jadi garang. Harita anu jadi lawan geus kabunangan 3 kali dipahpral sukuna dibajeg. Plak aduh. Ki Jantra rubuh. Lam sijan muru deui degelak Ki Jantra utah getih. Lalamaran sabab dada ditengrag satarikna bres.
congo bedog disudukeun kana dada. Geus kitu mah Ki Jantra teu bisa budi deui. Teu bisa deui budi temahna mah kekerjetan. Teu matak aneh lamun seug Ki Bardawi ngarasa panas. Harita ningali baturna geus nambru guyang getih teh manehna ngagorobok bari ngalugas Gobang. Kurang ajar sia setan. Iya. Ki Bardawi nyerang bari ngahumatkeun Gobang. Anu ngagurilap kasorot ku cahaya batara surya anu keur meujeuhna manceran harita paramitra. Aya ku edas karancingesan lamsijan lain beja. Gobang nu sakitu nyewek rek nunggal jangga teh gentak ngareundeuk. Jeleng lamsijan luncat bari suku sabelah ngajelepung rek ngajong leungeun Ki Bardawi. Ngan orok kaya Ki Bardawi pinter manehna gentak mundur. Hiuk Gobang Ki Bardawi nyusul tepus rek migas suku. Jeleng curalit lamsijan ngacuralit dina siraheun. Ki Bardawi nyusul kaluhur sedeng lamsijan geus napak deui kana tani. Brek depok kalawan ngebrehkeun gerakan ngulinkeun bedog. Crek Ki Bardawi kakara napak deui kana tani. Gobang diembat rek narok sirah sakilatna keur lamsijan ngacungkeun bedog. Bedog jeung Gobang awor pulinya bijil kembang seuni. Lamsijan nyabetkeun bedog ti handap rek ngabajeg suku Ki Bardawi. Tapi Ki Bardawi paramitra teu eleh rikat, gentak manehna ngajauh kaluhur. Atuh serangan lamsijan nyamos malah awakna rada doyong. Keur kitu paramitra Gobang Ki Bardawi geus nyangkang dina siraheun. Kuliti lamsijan ngaguliti ka sisi. Harita paramitra temahna Gobang ngahanca taneuh kuat tanyeblok. Kurosa-rosana Ki Bardawi ngahumatkeun Gobang. Awak Ki Bardawi harita rada dongko. Sakiceup katitenan ku lamsijan yen jadi lawan siga balanga. Ngan seak lamsijan nyabetkeun bedog di kepang ngarah sirah. Lain ge Ki Bardawi geus cukup ku pangalaman tina bab jogol paramitra. Urusan begalan pati ari kudu beunang sacara kitu bae mah. Manehna gentak merubuhkeun awak. Atuh ijiran lamsijan gagal ukur nyabat ngagelebugna angin. Korejat Ki Bardawi ngorejat deui kalawan teu ngalobakeun micieun waktu terus ngangseg lamsijan. Nyaan para wargi sok sanajan diserang ti sisi ti gigir lamsijan girasna hese pisan di alana. Awak lugat legot paramitra lir pucuk awi katebak angin malah tuluy jujuralitan ka tukang. Keduk tohongan neumrag kana tangka camara. Siat Ki Bardawi nyuruntul bari rek nyuduk beuteung ku congo Gobang. Kilek lamsijan ngadoyongkeun awak, geblos congo bedog ngageblos. Sedeng lamsijan teu eleh kesit nyabetkeun bedog ngancam punuk Ki Bardawi. Ngaso heula paramitra. Para wargi sadaya, Ki Bardawi nyuruntul bari rek nyuduk beuteung ku congo Gobang. Kilek lamsijan ngadoyongkeun awak, geblos congo bedog ngageblos sedeng lamsijan teu eleh kesit nyabetkeun bedog ngancam punuk Bardawi. Lamsijan ngagorowok ngarentagkeun hate lawan, tapi Ki Bardawi kesit ngareundeuk blek bedog ki lamsijan. Ukur nimpah tangka camara meni nyeblok. Nyaba sabot lamsijan ngabedol bedog anu nyeblok kana tangka camara. Ki Bardawi teu sabar manehna nyudukeun congo Gobang di lelempeng kana kekemplong. Puguh matak ngalenyap paramitra anu neuleuh. Tapi lamsijan deui kesit ngejat ka tukang bari narik bedog. Solontod Ki Bardawi nyolontod niat narek nyuduk ke kemplong teh gagal. Sedang lamsijan gentak malik breh kabireng nu jadi lawan keur nongongan. Beta tapasini harita punuk Ki Bardawi dipapag ku bedog. Kiat plek. Ki Bardawi ngagoak punukna ku dawang satapak bedog. Tapi sakitu kawilang tahan keneh teu kungsi rubuh kalah malik nyabetkeun Gobang. Buklep lamsijan kesit ngalelepkeun sirah. Plek rejet Ki Bardawi ngerejek bitisna beunang deui ku bedog. Plek pigelang leungeun Ki Bardawi ditimpah deui ku Gobang namurag. Aduh. Ki Bardawi leungit tamah wadi manehna ngagoak nyebutkeun aduh 2 kali. Bari gagara bagan keur kitu disusul tepus bincurangna disabet duanana. Plek plek tobat. Ki Bardawi ngoceak nyebutkeun tobat. Bruk rubuh awak kuyang getih. Bener lamun nurutkeun syariat mah Ki Bardawi kasebut jago kasebut jelema garang. Can pernah pacunang di depa kalangan dina jogol begalan pati. Jeung saha-saha ge oge paramitra. Sabab geus cukup pangalaman geus kapatri ku pangarti kasepuh ku ilmu pangaweruh. Tapi danya kitu para wargi kasebutna ge manusia teu bisa langgeng aya dina hirgi martabat jeung darajat. Teu bisa langgeng bae aya dina kaayaan jaya.
sok bae aya apesna sokeun aku cilaka dangaranna ge manusia sok mau di jalma nu boga ilmu atawa pangarti dipake hianat dipake ngadoliman batur mun sok pinanggih jeung pabalesanana. Contohna harita kibar dawi bobor karahiwan teu bisa budi deui cacakan tarung jeung sahanapeun. Takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi. Patokan teu bisa dipungkir. Akhirna ngajoprak ngabale bangke teu mangkuk setengah jam kibar dawi nemahan pati sanasib jeung baturna katelah Ki Jantra. Tapi kapoe harita kibar dawi tamat nyawana tutup umurna yen poe panuntungan bari palastra lain mawa iman jeung Islam tapi sabalikna mawa dosa jeung doraka sabab amal-amalna keneh. Sedengkeun para mitra amal perbuatanana nalika dieunya geus pasti dicatet parku para malaikat anu nyatetna para wargi geus pasti bakal balitungan di alam akhir. Tah model kieu para mitra mukung kudu dilenyepan ku urang. Ayeuna nanya ka diri sorangan, geus babakala naon urang pibakeleun balik ka alam akhir teh para wargi. Ulah model kibar dawi dina muli ka jati mulang ka asal teh mawa dosa jeung pidorakaeun wungkul. Tah kitu geus sirik kitu mah dua jalma jahat ting jaloprak kari banusan. Tuan Martin jeung anak pamajikanana anu keur ngahep-hep di imah ting gurutuk nyalampurkeun. Bagaimana Jan? Apa kamu selamat he? Cek Tuan Martin. Selamat Tuan. Teh malam si Jan padahal puhuleungin magudawang malah getih usrat tacan saat-saat urut kabeset ku bedogna Ki Jantra. Lekas masuk Jan, itu obat mesti itu tangan mesti diobati ya. Mesti cepat-cepat diobati supaya kamu tidak jadi infeksi. Tuan Martin itah kajero maksud narek mubaran leungin lam si Jan gudawang. Sedeng lam si Jan lain gancang kajero malah ceg kana gobang tu di alak ilik bari ngegerendang jeroeun dadana. Ieu beureun ieu. Jadi aku ku babah ahuy bari nyangka dipaling ku aing teh. Tapi mah yakin gobang nu aing basa ti heula aya nu ngarebut teh bari harita aing cilaka. Lamun kieu mah kapaksa aing kudu ngadatangan babah ahuy kalawan gobang ieu rek ditemongkeun ka manehanana sangkan diri aing bersih tina sangkaan manehanana. Lamun cek manehanana nya ieu gobang nu manehna pop bae sina dirawatan sanajan nya ieu gobang nu aing. Moal rek dikoretkeun ku aing rek dipasrahkeun ka manehna. Ongkohan aing mah teu rumasa maling gobang nu babah ahuy sajabat ti kitu. Aya saksi Tuan Martin jeung anak pamajikanana yen ieu gobang aya di leungeun jelema jahat. Balik-balikanan aing ngarawatan pakarang sok sieun nambahan dosa. Sabab karasa ku diri aing nyekel pakarang teh watekna panas wae. Mending rek diserenkeun we kanu bogana aing. Kitu geurentes hate lam si Jan terus cacarita ka Tuan Martin. Tuan, saya sekarang mau ke babah ahuy sebentar. Pokna bari ngasupkeun gobang kana sarangkana. Ada apa kamu ke babah ahuy, Jan? Sudah jangan ke sana, yang lebih baik itu diobati dulu. Bahaya kamu orang. Luka-luka itu bisa infeksi. Cepat diobatin. Jangan obati dulu lukanya. Ayo ke rumah dulu yuk. Cek Nyonya Erna Mairan. Kalacat sarere arungah ka teras. Harita nonih rince ka jero nyokot ubar jeung perban. Ari lam si Jan harita diuk dina kursi di teras dising hareupan ku Tuan Martin jeung Nyonya Erna. Teu lila nonih rince norojol mawa ubar jeung cai haneut dina baskom leutik cag ditunda dina meja. Ngaso heula para mitra ngaso. Para wargi sadaya, harita Tuan Martin nyarita bari ngeteup kana cai. Air apa itu rince? Air hangat Papa buat bersihin lukanya. Bersihkan dulu sama air hangat. Dan setelah dibersihkan sama air hangat, mesti ditutup luka pakai perban. Teba Tuan Martin. Lanta ala harita teh param las getih dina puhuleungin lam si Jan dibersihan ku lama. Mengenang maseuhan ku caihan sanggeus bersih tuluy di ubaran. Kalawan dibengker ku perban kitu nate keur nonih rince mah aya ku geten. Make daek ubaran lam si Jan sabab hate leutik nama nonih rince bogoheun ka lam si Jan. Sanggeus puhuleungin lam si Jan di perban pok Tuan Martin nanyakeun deui. Ada keperluan apa kamu? Mau pergi ke babah ahuy, Jan? Coba ceritakan supaya aku tahu
Maksud kamu datang ke Babah Ahuy? Pok Nabarinete. Mau ini perlihatkan pedang, Tuan. Dan maksud saya mau bersihkan tuduhan saya aja. Karena Babah Ahuy nuduh saya curi pedang. Sebab waktu saya kemarin menemui Babah Ahuy menuduh saya disangka saya pencuri pedang, kepunyaan Babah Ahuy. Sehingga saya kemarin hampir-hampiran akan ribut sama Babah Ahuy, Tuan. Ciklam si Jan kapaksa ngajelaskeun. Yen manehna dituding maling gobang ku Babah Ahuy. Tadi nama muarek dicaritakeun nyata ngaragangan inggis jadi kapapanjangan. Tapi kulantaran gobang geus dirawatannya kapaksa kulam si Jan dijelaskeun. Oh, jadi kamu orang datang ke sana dituduh mencuri pedang? Tuan Martin meni ujug-ujug rei beungeut nasi ganu ambak. Betul, Tuan. Makanya maksud saya mau ke sana tidak lain akan membuktikan bahwa pedang ini ada di tangan orang jahat. Dan sekarang begini, Jan. Dan daripada kamu ke sana, lebih baik si Babah Ahuy disuruh datang ke sini. Dan supaya saya tahu persoalannya, dan saya bisa jelaskan sama itu si Babah perkara yang pernah kejadian. Ada orang datang bawa pedang yang 2 orang sudah pada mati. Cek Tuan Martin pok noni rince milu mairan. Betul kakak, lebih baik Babah Ahuy kesini, jangan kakak kesana. Ya, tapi siapa yang kesananya, Rin? Cek Lam si Jan bari ngareret kanoni rince. Biar itu si Bibi yang kesana. Coba panggil si Bibi, Rince. Cek Tuan Martin para mitra. Aleos noni rince kajero ngageruan lanyang anu katelah bibi purah masak anu teu sakumaha lila geus norojo ti jero. Ada apa Tuan besar, saya dipanggil sama noni rince? Cek bibi bari ngajanteng deket lawang. Bibi, and kamu orang sudah tahu rumah Babah Ahuy? Tak tahu Tuan besar. Tembal bibi mangut. Sekarang bibi kesana. And katakan sama itu si Babah Ahuy disuruh datang ke sini sama tuannya. And jangan lupa, jangan sampai tidak ke sini. Kalau menanyakan kepada bibi, katakan ada urusan penting dari tuan buat Babah Ahuy. Bagaimana, mengerti bibi? Baik Tuan. Waktu saya di para mitra.